Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing, sareng salam kebagjaan kanggo urang sadaya. Mugia kusempingan urang di ieu tempat janten kahadian. Sareng dipaparingan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat iman, nikmat kesehatan sareng nikmat waktos, sehingga urang tiasa patepang rarai dina ieu kesempatan. Sakumna hadirin nu ku abdi dipikeun hormat dina kesempatan anu pinuh ku rahmat ieu. Abdi hoyong ngadeukkeun sawatara pikiran ngaliwatan hiji pidato nu judulna Hirup Ceria Hirup Bagja. Ka Bapak atau Ibu guru nu ku abdi dipikeun hormat sareng kararencangan sadaya nu ku abdi dipikeun cinta, dipikeun sayang sareng dipikeun banggekan. Kararencangan anu dipikeun nyaah unggal jalma tangtos miboga kahayang pikeun hirup dina kebagjaan, tapi sebenarna kabagjaan teh henteu salawasna kudu datang tina bandana dunya anu loba. Kabagjaan teh dimimitian ti hanteu nu tulus, hanteu nu ceria, jeung rasa syukur ka Nu Maha Kuasa. Hirup ceria hatina urang sanggup ngharepkeun kahirup kalawatan sumanget, henteu ngancang pundung, henteu ngancang era. Jalma anu henteu ceria biasana leuwih kuat, sabab anjeunna ngharepkeun segalana kalawan positif. Rerencangan ceria teh bisa datang tina kebiasaan leutik, saperti nyapa ku seuri, silih hampura, silih tulungan, jeung ngahargaan waktu jeung jalma nu aya sabudeureun urang. Teu kadah nungguan kabagjaan tina hal-hal nu gede, tapi cobian pikeun ngarasakeun jeung gamumule naon nu tos aya. Sabab kabagjaan tu kadang-kadang cicing dina kahadian leutik anu sering urang anggap biasa. Cidekannya ku kituna lamun urang hoyong hirup bagja, urang kudu mamimitian ku hate nu bersih jeung ceria. Anjeunna, nu ceria bakal nyebarkeun kabagjaan henteu angan ukur pikeun dirina sorangan, tapi oge pikeun lingkunganna. Upami aya kecap-kecap nu teu kahaje nyandung rasa, atanapi aya kalima nu kirang marenah, abdi nyuhunkeun hapunten anu senggang-senggangna. Mugia pidato ieu tiasa janten pangiling semangat sareng pituduh pikeun urang sadaya dina ngajalankeun kahirup sasapoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.